ka urang ditampi ditolak. Ditampi. Gitu. Dibaca tanah pente. Dibaca. Tapi mun teh mah nu nyuratanana buru nyunyus. Keur mah goreng patut, keur mah can boga gawe, keur mah wah pokona eueuh piliheun teh teu bogoh urang teh. Efek teh nyuratan ka urang ditampi dijodoek. Dijodoek. Allah teh geus nyaaheun ka urang. Masian Al-Qur'an dibere Qur'an teu dibaca-baca acan ku urang. Eta teh sami jeung urang teu bogoh ka Gusti Allah nyoekeun al henteu ari nyoekeun mah tah teu dibaca teh eta teh jeung ciri urang teu cinta ka Gusti Allah. Urang teh butuh ka Gusti Allah tapi Allah teu nepi ka cintanya moal. Nu bogana nu gaduhan rezeki ari menta rezeki anu boga rezeki ditonggengan pan aneh urang teh. Ibu teh bade ka mana? Bade minali rezeki. Anu gaduh rezeki ditonggengan pan ieu nu boga rezeki teh Gusti Allah. Nu mawi urang sataca naon awasan Al-Qur'an. Eta teh mukalamah. Hartosa mukalamah teh ngobrol sareng Allah. Da kedah ngobrol atuh marah pugu. Ibu gaduh kurang kali. Datang ka bumi di kamar teh libur kurang kali teh. Pabetem budak teh ditanya ku ibu teh neng kunaon pabetem eta budak tengah jawab lieur teh ibu lieur atuh cing pugu ari maneh hayang naon hayang sapeda hayang motor hayang mobil hayang kawin berarti nggak gitu nggak jawab cek anak teh hayang kawin mah tinggal kawin keun atuh gitu tah eta teu pugu. Ari Allah mah teu puguh, ngan kada aya mukalamah cumbarios Gusti Allah. Tah mukalamah teh ngaos Al-Qur'an teh mukalamah. Ieu mukalamah teh urang teh nyarios ka Gusti Allah teh ari boga kabutuh we. Rada lumayan sakitu oge. Namun di mana budak hayang naik pangkat, urang kanti adek eta bari sakola cenah urang kanti hayang katarima di IPDN. Oh, kereteng ka ajengan. Kumaha ieu budak cenah barangkali teh hayang lebat ka PDN, hayang lebat ka sakola negeri, hayang ditarima cenah. Da gengsi namanya lebat ka negeri teh. Kumaha ieu amalkeun Al-Qur'an. Naon? Baca Yasin cenah. Oh, baca Yasin teh. Dedeg Yasin. Dibuker boga hutang, datang deui ka ajengan. Ajengan abdi teh seueur samakan teh kumaha? Ieu cenah baca Waqiah. Dedeg deui baca Waqiah ka ajengan. Saharita euneu macana teh. Geus pohon